kopiah bodas, baju takwa bodas, sarung bodas, baju gamis bodas, mukena bodas, sandal bodas, segala bodas. Alhamdulillah. Tuluy deui beres nyata salat Id berangkat ka makam bade jaroh. Bade nadran. Aya nu make baju bodas aya. Dilepaskan aja ditanya ku abdi barudak pamuda kunaon disalin maneh ku baju hideung make baju bodas mah bisi pahili jeung dunia jero kubur cenah nya saralin baju hideung cenah tiung hideung baju hideung sandal kantong gelang beungeut huntu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teh seueur nu haladir namanya ngan semangatna siga nyeepkeun ieu mah mane wae sakali deui ku akoh diuwihi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan bolu sambil cinukul di toel-toel. I love you full. Weh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'd. Jamaah pangawasan anu dimulyakeun ku Allah subhanahu wa ta'ala, langkung ti payun sumangga urang sami-sami manjatkeun puji rawu syukur kadat murbehing alam yakni Allah azza wa jalla nu parantos maparinkan nikmatan ka urang sadayana sehingga alhamdulillah di ieu wewengkon, di ieu tempat, di ieu lemur urang sadayana teras-terasan tiasa riung mungpulung. Wangi nu kasabaraha ibu ya teh? K7 cenah tuh saur Mang Asepnya kabayang eta jajana geus beak sabarahaeun nya 7 poe sigana teh kuat ka anu ngajual sawah sigana nya. Alhamdulillah urang tiasa riung mungpulung dina majelis kasaean, dina majelis nu luar biasa, dina raraga syukur kana nikmat Allah subhanahu. Syukuran di ieu lemur teh nya Bu. Alhamdulillah aya majelis ta'limna, aya sakola agamana, aya tokoh agamana, aya tokoh masyarakatna, aya nu tangeung walerna, aya semangat dan semangatna. Maka alhamdulillah sebagai bukti syukurnya Bu, sabab di beberapa tempat mah Ibu milarian marurang kali nu kersa ngaos sakola agama teh Ibu semakin hari teh semakin hese dan semakin berkurang. Tapi di dieu mah alhamdulillah kuat ka abdi tadi menoong dari kaca Bu ya, sampai ayuh-ayuhan seperti ini. Alhamdulillah ini berkah nu luar biasa nu kurang patut disyukuri Ibu. Sabab lemur anu bakal barokah, lemur anu bakal dipukruk ku kaniamatan, lemur anu bakal deket rezekina tabihal balaina nyaeta wewengkon lemur nu dilabatna teh jalmana cinta kana agama, cinta kana ibadah, resep ngamakmurkeun masjid, resep ngawuruk mitutur ngaderkeun marurang kali supaya jadi murang kali anu soleh solehah. Alhamdulillah.
tah ieu di wewengkon ieu pisan. Alhamdulillah matak mugi aku hadirna urang sadayana ngaleutngeun keuing ngabandaleut ngemat-ngemat nyatang pindang ngumpuriung di masjid di majelis di tempat ecenya mugi urang sadayana ku ieu acara ku sagala pengorbanan urang da yakin ece hoyong acara teh kudu berkorban ece tanagana hartana emutanana ngalatih barudakna teu acan nyeun saragamna ecenya mangkadi urang teh kamari teh tos digeber ece digeber ku bade boboran tapi karena cinta karena imtihan ece urang teh pangeluaran teh geus gede kamari teh ecenya jang baju lebaran 5 setelnya nah make walah kan isuk-isuk salat id baju bodasnya leres ibu kan bodas na fitrah matak aya babaturan abdi make drone menoong ke kegiatannya buara rodas ece buara rodas kopiah bodas baju takwa bodas sarung bodas baju gamis bodas mukena bodas sendal bodas sagala bodas alhamdulillah tuluy deui beres nyata salat id berangkat ka makam bade jaroh bade nadran aya nu make baju bodas aya dilepaskan aja ditanya ku abdi barudak pamuda kunaon disalin maneh ku baju hideung make baju bodas mah bisi pahili jeung dunia jero kubur cenanya saralin baju hideung cenanya tiung hideung baju hideung sandal kantong gelang beungeut huntu getih wah lain jelema hayam camani we nya dua tah teu acan ketekan urang teh bade banian jadi sakula warga teh ngumpulnya halal bi halal ras aja naon cenah halal bi halal kan eta teh urang teh sakula warga teh geuning bedami heula nya lamun boga saboronoyot keluarga ceuk Rodiah nu kawin ka Mang Omon teh boga budak 5 teh eta teh saragamna teh beda-bedanya sanajan temana batik model keluarga abdi we kan nya nu panggedena Kang Oyo nu kawin ke Cempat batikna warna beureum adina Centar nu kawin ka Kang Iri batikna warna biru terus deui adina deui Kang Dayat nu kawin ka Ceapong geus beda deui batikna tuluy deui adina deui Danih nu kawin ka Asum geus beda deui batikna tilu tuh nya tamah deui rek aya reunian papanggih jeung Besti nya jeung Besti babaturan SMA babaturan SMP babaturan masantren babaturan kuliah kan eta teh geus meuli deui we bajunya da moal mungkin make baju batik urut mah daerah dina status aya we tengah modal maneh mah urutnya meuli baju deui nu anyar bari ngorana teh 10 tahun leuwih ngora tina umurna nya oh bapak-bapak ge make baju kaos anu rada ketatnya make calana lepis cut bray teh gini nu lamun lempang teh bangkong 12 maka tutupnya ibu-ibu ge make baju nu rada langsing nepi ka geuning urut ngajuru kala luar dibakutet beuteung teh heueuh make rok anu rada burinyai sapatu ge sapatu hurung heueuh tuh geus 4 teh baju teh da menahan tua mung disebutkeun kolot nepi ka babaturan abdi rek reunian eta dangdana ece kasalon diwedak camohok di lipstik ngadolewak disipat ngajepat disedo moronyoy nya meureun ku sabab geus rada kolot ngahaja si wadakna teh da rada dikanelan da datang teh ka uleman ece teu wani barang dahar teu wani caricing we di pipirnya da sabab ngadagoan dipoto karya tah bener eta darek ngomong di sarada perpet banget namanya heudak da satengah jengkal atuh da tageus dipoto kakarawe bisa barang dahar hese seuri oge da kanelak tah geuning bulu panonna teh ngahajang ngingeum nu pararanyang da eta bisa dipake neuneuh saroja sakilo raginang sakilo atuh
ari rupana mah orang aneh sasari karya opat nu kalima naon asa taya narek halal lebih halalnya. Alhamdulillah berkah matak abdi ngiring reus masyarakat di dieu sanaos kamari wiseur pengeluaran jang acuk teu acan jang keler cenah leres ece keler 32 kudu eusian kabehnya nepi ka ti awal puasa geus mesen cingir putri no glono kue Sabtu kue Minggu kue Senin kue Jumaah otok owo no glewo kue akar saroja David raginang nya ece sasagon gini lamun di dahar teh ece calangat hah ngebual gininya siga di kutub utara ece hah tuhnya alhamdulillah urang teh tas pengeluaran atuh ece da lain jumlah nu saeutik eta teh bahkan anu sep jutaan eta teh bari geuning kabeh eta keler teh keur iraha keur tanggal 1 Sawal nya ce 20 tanggal 20 teh geus komplit keler teh da masih kene diteuneun di kamar hareup ecenya dilakban geuning ecenya dijajarkeun keler teh nu pangpenekna tilu ti hareup nu rada jangkung ti tukang orson ngajajar black di tukangnya bari teh meunang ditoel eta teh can lebaran mah da abdi lamun rek ka kamar hareup eta pun bojo neng Reni da nyereng rek naon ka hareup cenah pada mah nya urang rek mau kueh mah nya cek abdi teh moal aing rek upacara jeung keler ceknya nya mata kamari ece loba nu kajadian itikaf teu betah di masjid teh loba ka WC rek teu loba ka WC kumaha tuh da diberes saroja da can sah cenah can 1 Sawal nu cara roplokna geuning nya nya meleketek-tek kana beuteung teh nya aya dibere raginang bubukna nya keur wirid teh ece berekbok ka WC nya malah eta kajadian aya bapak-bapaknya mula ti bumi berangkat ke masjid hayang kueh akar meureun akar kalapa naon ecenya kabojona teh mama hayang akar kalapa dibere ece sing horeng beureun dibere teh lain jang tanggal 1 Sawal nu gagal ece di masjid teh beres wirid ngarariung punten abah da lain abah di dieu yang eta mah naon ieu nyana kueh akar cenah cik abah ngarawasan da digegel teh nu pot kating derek-dek naon huntu cara roplok tah alhamdulillah acu kapeser tuangeun kapeser ecenya leres ibu teu acan fitrah alhamdulillah kabayar ece kabayar leres can nyieun kupat can nyieun opor can eta tas lebaran teh ece urang teh kan geuning healingnya aya nu ka Panganaran aya nu ka Situ Gede ecenya aya nu ka Curug Jahidi belah mana eta teuing urang oge saomong-omong nawe eta mah tapi alhamdulillah sanajan kegiatan merelek bari eta teh sadayana ngaluarkeun artos ecenya leres ece tapi dengan izin Allah ku keberkahan ye lemur ayeuna urang digeber acara tadi dia cenah naon ece 7 poe sabaraha poenya malah saur kabar mah cenah di dia 40 poe 40 peutingnya ce heuh melembatan nepi ka asak gitu tapi ku Allah dipaparin urang rizki mugia ieu rizki nu dikaluarkeun dianggo kasayan dianggo syiar Islam dianggo dakwah Islam dianggo perkembangan Islam sing nambi barokah amin ya robbal matak uspet ngadoa keur urang dieu semua muanya mudah-mudahan ecenya marurang kali urang sing tambi soleh solehah usahana sing lalancar rizkina nu di langit dilungsurkeun nu di bumi dikaluarkeun nu tebih dicakeutkeun nu hese digampilkeun nu poek dicaangkeun nu haram ditebihkeun nu halal sing seueur keur bekal ibadah kanu maha kawasa amin ya robbal teras ku barudak urang unggal pe digembleng ku kasayan lemur ieu teh barudakna sing saroleh solehah sing rarajin ibadah oge sing ditebihkeun sagala kaawonan-kaawonan amin ya robbal sagala nu ka kuping eceunya cenah zaman kiwari teh loba keanehan-keanehan
loba hal-hal yang bikin miris, pergaulan bebas, barudak geng motor, mugi aku ayana pangajian lemur ye sing dibersihkan, sing dijauhkan tina hal-hal nu sapertos kitu. Amin ya robbal. Sabab saurupun guru di pondok pesantren Fajrul Islam Mang Asep Ilyas pernah memamatahin aku. Bagaimana beliau memamatahin aku? Pet lamun barudak urang hayang bager, hayang soleh, hayang nurut ka kolotna, hayang nurut ka guruna, hirupna tepi omongan, teu dikasebelen unggal poe daek ibadah, karalo api omongan, hirupna salilana aya dina kahadean, tereng 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 tereng. Wow, teh bener. Aing dimusikan ngareuna. Tah ibu, cek guru abdi, barudak hayang saroleh teh sapertos kieu naon hiji, barudak deket ke jeung masjid sina diajar berjamaah. Alhamdulillah, karena dengan anak kita banyak di masjid, banyak berjamaah, belajar sholat, belajar wudhu, maka yakin akan menjadi orang-orang yang soleh. Sabab tina sholat urang sadena terang, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Yakin barudak daek ka masjid, daek beribadah, daek ngamakmurkeun masjid, daek sarolat mah barudak urang teh bakal balalager. Alhamdulillah. Nu kaduana budak hoyong soleh teh naon aja? Sina dareukeut jeung Al-Qur'an, sina daek ngararaji, sina deukeut jeung ajengan, sina kenal jeung ustad oge jeung ustazah. Tah di dieu kan yakin balager. Sabab dari Al-Quran mah ibu luar biasana, jalma nu rajin maca Al-Quran mah bakal lapang dadana, bakal caang hatena, bakal jauh ka bingungna, bakal jauh ka susahna, bakal salamet bibirna, moal ngomong sompral, moal sombong, moal gorong-ngongong. Tak kitu. Matak insyaallah ibunya ku urang sadayana aya lembaga pendidikan agama, aya masjid, barudak urang diajar sholat, diajar ngaji, yakin barudak urang bakal jadi barudak nu soleh solehah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Nu katiluna mah sok ibunya sina diajar bersedekah, supaya dengan sedekah hidup anak-anak kita juga akan bisa saling berbagi, merasakan ada kepedulian. Amin ya robbal. Jamaah sadayana sateacan dilajeng gendeng ke ku rompalnya ibu dina acara syiar dan syair nada dan dakwah hariring pepeling. Urang mah tepet-tepet ibunya sapa panjangna dah hadir di dia teh keur ngebrehkeun urang teh cinta ka Rasulullah sallallahu alaihi. Sabab nu ngaranna cinta teh teu cukup ngan digeterkeun dina hate, diucapkeun dina lisan, tapi kudu dibuktikan ku amal perbuatan. Tah ieu buktosna. Urang aku cinta ka Rasul kan urang teh cenah kudu mi contoh, mi cinta, nguswah, nguduah, ngagugu, niru kana akhlak Rasul teh. Carana budak urang ti aalit geus digemleng, diajarkeun kumaha mencintai Rasul dengan mengenal akhlak Rasulullah sallallahu alaihi, lewat para ajenganana, lewat guru ngaosna. Tamatak yakin ibu sadayana ieu amaliyah urang teh bakal ngawujud hiji amalan sebagai bukti cinta urang ka Rasulullah sallallahu alaihi. Terus urang dia patut bersyukur bupanya kamari urang teh dipapari nikmat ku Allah, tiasa ngalaksanakeun ibadah saum. Betul apa betul ibu? Sasasih lamina alhamdulillah.
anu saur guru abdi mah ibu bulan puasa teh cenah syahrut tarbiyah, bulan digemleng, dididik, dilatih, dicetak, dibina supaya jadi jalma nu langkung sae. Betul apa betul? Dilatih ngamakmurkeun masjidna, dididik cinta Al-Qur'ana, dididik nahan hawa nafsuna, dididik berbagina dan sedekahna. Mugia dengan penggemblengan Ramadan teh urang sadayana sing langkung-langkung janten jalmi nu sae, lamun keterangan mah janten jalmi nu la'allakum tattaqun, jadi pribadi anu bertakwa. Amin ya robbal, amin ya robbal. Sanajan sok bulan puasa teh ece loba gogoda teh ecenya heuai maralek katoel babari ngamek mulut bau apek cicok cikokobok siga kolaknya ce malah geus lapar mah geuning ningali jojodog oge kumaha laguna teh hayang martabak bak hayang martabak ningali jojodog ge siga martabak ge keur puasa mah ningali oleh mesran ge cenah siga orson cenah urang teh seueur gogoda mugia sanajan seueur gogoda urang kuat berpuasa dengan baik kita akan menjadi orang-orang yang lebih mulia. Amin ya robbal. Abdi emut kana nasihat guru abdi kieu Usman diduakeun ku uing ku akang sok puasa maneh teh sing siga puasa hileud ulah siga puasa orai cenah teh kitu. Mata urang sadayana urang lenyepan ya urang kan tas digemleng di bulan puasa cik urang teh nah aya perubahan atau henteu tinggal tanya diri urang. Jadi jalmi nu sae mah beres puasa teh ketaatan ka Allahna semakin bertambah ulah siga orai cenah puasa teh euceuk sabab ternyata orai bade ganti kulit teh bade jag-jag awakna teh bade peurahna matih bisa ngabunuh lawanna jeung ngabunuh mangsana teh paruasa heula euceuk orai teh geuning sok aya lamun urang ulin ka sawahnya japah orai ta eta teh orai teh yang ganti kulit teh euceuk puasa caricing teu usik-usik kiceup nya ceuk nu biasana orai teh galak keur puasa mah cenah euceuk orai di alungan daging ya moal dihakan punten ka orai nyai ka orai dituang ge ka salaki dihakannya cicing eta orai begitu puasana geus nepi kana waktuna euceuknya geus nepi ka sababaraha poe 40 hari mulai eta kulitna nu asalna karijut alus deui gerakanana lincah deui peurahna hade deui ngan cekolot ka hade ulah sok ngadeuketan orai nu anyar ganti kulit orai nu anyar tas teu barang dahar eta teh peurahna mati jaba galak. Ta urang oge meureun kudu ngalenyepan tina eta kisah teh ka hade beres puasa teh ulah baradegong ya mari keur puasa caricing kiceup reka pasar ini hiang ge leumpangna teh meuni siga jombi nya teu ka mana ka pasar rek naon balanya dahareun jang buka jang tajil jang sahurnya lamun seuri garing huntuna teh nya malah lamun jam 11 berang keur kaluar ti imah da teu usik-usik nepi ka ceuk batur teh itu teh jelema poe jaket cenanya keur puasa mah meuni leuleus meuyeuh euceuk nah beres puasa da bedegong deui jag-jag awakna mah sorana bedasnya imahna beuki alus da tas dicet dahareunana loba duitna loba da barudakna ge can balik can aduh panghasilanana ge merekis euceuknya da bedegong deui hese ngahiji deui nepak dada deui wah hileuh walah eta naon di tukang meuni rame walah meuni kota euceuk loba nu puasa teh nu kitu suhanana beres puasa teh dituluikeun deui aing kamari keur puasa cicing soteh
bab wates can eureun jeung aing sah eki mana jeung aing sok rewas kumaha kalau memang gebros ya oce sia urang di Bandung nyelap sia oce di Kuningan nyelap malah eta sia oce urang basa di Papanayan cek ajangan teh ulah neuneun cai cenah bararahe sia eta mah lain di uyup marurag cenah nya ibunya tak jadi ibu sadayana kahade beres puasa teh ulah sararomong deui ulah siga oray imun tu akur deui parbut pangaruh deui ulah malalak cangkeng deui dina ceuli nya pada kelekna bisul 43 nya ari keur puasa mah komo keur lebaran masih gabruk kang hampura abdi teh seueur doh eta para kuat kang murumpuyuknya oce ge kakak salaki nyuuhnya kuat kacara nyuul panon kang hampura abdi boga sifat dat dut medit goreng adat jeung gede hitut kang rumah saja di awewe nu teu tumarima kang ningali tatangga teh kang sok lieur sirah teh tatangga imahna jangkung awak abdi asa penek kang tatangga loba duit abdi sesek kang loba penyakit tatangga naik mobil anyar abdi kang naik mobil ambulan tatangga ka Bali tatangga ibadah haji abdi nu innalillahi kang hampura wah nu siga nu nya ari teh sarua cek salakina teh bari diusap sirah teh sarua nyai akang ge hampura salila rumah tangga jeung maneh teh akang maleuwih nyaah keneh ka manuk tibatan kasia teh manuk mah dibere nog puyuh menang ngulub dibere sosin salamar caina make vitamin malah unggal poe dipoyankeun bari lamun disada teh huhuitan si ama ku aing bere loba dibere parud kalapa paingan loba cacing keremian malah teu kaop maneh disada ari manuk disada meuni dipuji ari maneh disada dibanting hampura malah hampura salila dipihukum ku akang teh nungguan maneh jeung nungguan lauk di walungan lila keneh nungguan lauk tapi ternyata beres hampuraan da parasea deui cenah durder deui teu patanya deui papanggih teh wala sakapentingan ge matak tadi pantes dibuka geuning ku rempalnya bersatulah da bener aca hefe eta teh cenah hayang ngahiji teh hefe padahal bulan Ramadan teh eusina urang teh dididik ngahiji leres aca di imah minang sahur babarengan supaya di imah ge urang teh ngahiji leres aca nya sok di luar puasa mah urang teh hayang bareng dahar teh hese bulan puasa mah babari sok sing leuwih pageuh persaudaraan kanyaah kadeudeuh jeung nu di imah persatuan asup ka masjid aya taraweh kan urang teh babarengan aya tadarus babarengan aya kuliah subuh babarengan aya zakat fitrah silih perhatikeun jeung nu teu boga tuh dititah ngahiji tapi ya Allah ya Karim ngahiji teh kadang-kadang hiji hal anu kacida pisan hese nanya cenah kadang-kadang urang teh egois betul apa betul teu kaop urang boga pangabisa asa urang pangbisa nah teu kaop urang pinter asa urang pangpinterna teu kaop urang jadi tokoh asa pangtokohna padahal urang moal bisa hirup sorangan da urang teh butuh babarengan leres aja sok lamun di dieu salamun ieu ajengan kabeh ngarek saha santrina leres aja lamun ayeuna di dieu ibu-ibu kabeh eueuh bapak-bapana manyai urang rumah tangga rek jeung naon cenah kita saling membutuhkan tadi oke maka bersatulah semoga lewat acara ini kita bersama-sama berkumpul di sini ini kumpulan hasil kerjasama semoga kita akan lebih mempererat persatuan dan kesatuan amin ya robbal. Kita lanjutkan kembali setelah Kang Rompal karena aku ingin menginum ya
sudah renghap ranjuk karena tadi saya sudah mengih, berarti saya harus menginum. Silahkan kepada Bang Rompal untuk melanjutkan kembali dalam acara Haflah Imtihan Kreasi Seni dan Pelepasan Santri-Santriah MDTA Ma'ahidul Huda, Kampung Pasir Angin, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Bungursari, Kelurahan Kecamatan Bungursari, Kota Tasikmalaya. Untuk Anda masih semangat, teraskan Ibu. Baik, dugi kata Bu sabaraha subuh. Waas beren Rompal abdi pemain keyboard bahu he ngagaloler langsungnya leles dan Ibu. Baik, kita lanjutkan syiar dan syair nada dan dakwah hariring pepeling dina ieu wengi anu mana tadi abdi namanya ngabahasa potong perkawi saum urang teh ulah siga saum orai tapi kudu siga saum hileud cenah Ibu. Kumaha maksudna cenah uspet usman petet geula ieu kadempet nah kitu karunya keur manu ceramahna petet kabalna ka dempet kacepet tingkot cecet ngece. Aduh kieu nu disebatkeun saum siga hileud teh kan urang sadayana pastilah tos pada apal ari hileud teh makhluk Allah sami sato nu diciptakeunana teh pikageuleuheun cenah. Da yakin kamu semua nih yang cara rantik yang hadir di sininya nu pali ditu aya nu siga Prilly leungit koncina cenah, nu pali dieu siga aya nu Lydia Kano cenah, pali ditu Elvi Sukaesi cenah, malah tuh nu deket payung bodas beureum aya nu siga Agnes Monica cenah tuh nu pangtukangna tuh. Aduh meni kuat kacaang moronyoy cenah. Mana aya isiga Ida Laela. Baik Ibu sadayana, jadi urang terang lah hileud teh sato nu pikageuleuheun malah sok seueur nu nyebatkeun hileud mah hama nya cenah. Asup ka sawah disebut hama pare, asup kana sayuran kana sosin kana bayem kana tespong poh-pohan reuneu nya disebut hama sayuran. Asup kana bubuahan hama bubuahan, kana tomat jadi hama tomat, kana apel jadi hama apel, kana segala disebutna hama. Moal aya jalma nu atoheun pepelakanana di deketan ku hileud leres aja bakal kukulutus, malah bakal meuli obat disemprot disemprot atunya. Moal aya ibu-ibu bapak-bapak nu gaduh sawah kadatangan ku hileud atoh dina galeng, terima kasih ya Allah engkau telah kirimkan hileud kepada sawahku, mangga diantos 8 toronton deui. Pasti eta jelema tas tidagor kana tihang listriknya sadayana teh euceuk hama. Malah kebanyakanana jalmi mah ningali hileud mah teh zizi nya cenah, ih ginggiapeun meni kuat kacana asa ararateul cenah. Sabab aku pernah boga babaturan istri tapi jago bela diri. Suatu hari dia meliwat di hareupeun imahnya Ibu ya, banyak tatangkalan kan. Ternyata begitu sampai di lawang pantau ya hileud nu hejo nu leutik menapel dina rok tungtungna eta da koceak dengekna euceuk jejeritan nepi ka salakina lagi bobos siang, lain bobos siang mah hitutnya bobos siang, dan dia sampai menjurung kunung luncat cenah. Sarung dibagutetkeun make kaos sangsang aya naon aya naon bebeja ka aa hileud pak hileud hileud cenah. Betul apa betul? Napi ka ngadongeng salakina eta baju eta piraga di apa ditapelin hileud leutiknya saminggu teu dipakena oge bibi giri digan keneh nampa baju teh malah cenah eta euceuk tas ditapelin hileud eta da garogenyangna menang 3 poe
rarasaan teh cenah apai-apayan kana bitis ka amal disebutan cenah bisi porno aksi aingnya jadi cenah asa ateu saawak-awak jadi ungarek sareta nepi ka hordeng di tempuan bisi aya hileud kasur dikeprukan bisi aya hileud nepi ka ya Allah di kolong di batrean bisi aya hileud haleud nya cek ciri-cipen ku hileud betul apa betul abdi can pernah ningali aya ibu-ibu nu resep kana baju gambaran bajuna gambar hileud asa can manggihnya Ustad teteh mah daster lebaran gambar hireud jarong malah teteh mah kueh oge nu opat keler mah gambar hileud wungkul eueuh nya geuleuh tapi ece eta hileud nu pika geuleuheun hileud nu pika rujiteun puasa eta hileud lamun ceuk bahasa ilmu nama di sekolah geuning bahasa ilmiahnya bermetamorfosis inti nama jadi hileud itu menjeten nih Bu ya jadi dia itu cicing dalam kepompong teka sawah teka kebun teka mana-mana berubah menjadi kupu-kupu cik ece geus jadi kupu-kupu indah da babaturan abdi nu ngaliwat ka taman nu katapelan ku hileud hiji abrag-abragan nempo kupu-kupu mana nepi ka nyokot HP tuh ece nya di kamera diasupkeun kana ti kotok ece nya besti lihat taman aku banyak kupu-kupunya bahkan ya kupu-kupu si rama-rama gini geleper malah eta aku pernah bulan Ramadan kemarin mau taraweh ece ya kupu-kupu si rama-rama menaplok di luhur da eta barudak ece geus salatu sunnat tarawih rakaat jami terus kakalahan lalajohi kukupu we Pak Ustad meuni badak Pak Ustad itu meuni sae betul apa betul raresepeun malah abdi seueur babaturan meuli daster gambar kupu-kupu meuli karpet gambar kupu-kupu meuli hordeng gambar kupu-kupu resep cenah indah betul apa betul padahal eta teh da hileud ceuy hileud hei como he hileud ceti hileud ceuy hileud asal nama hileud eta teh nya aya ceungkur di dieu ceet cami ceentut ceam cekokoy cereni lah kabeh aya salembur jeung aing kabeh atuh jadi eta geus jadi kukupu mah raresepeun betul apa betul malah nepi ka Melly Goeslaw laguna payu judulna teh Butterfly kupu malah aya film nu diperankeun ku Acha sareng Irwan Shah filmna Butterfly betul apa betul nya Bu terkenal tuh nya alhamdulillah malah nepi ka Iwan Fals ngadamel lagu judulna kupu-kupu hitam putih terus deui nya seueur seniman-seniman nu sukses dengan lagunya menceritakan kupu-kupu betul apa betul malah ketika aku diajak silaturahim ke pondok pesantren Suryalaya yang pesantrennya itu sangat legend sekali dikenal dunia ternyata begitu aku ke sana ibu melihat logo pesantrennya itu ada gambar kupu-kupunya ibu menaplok di sana bahkan kitabnya gini aja nu paranti wiridna nya di luarna teh gambar kupu-kupu saya yakin ya orang hebat sekelas Abah Sepuh Abah Anom tidak mungkin membuat lambang kupu-kupu kalau tidak dalam maknanya termasuk kurang kan gaduh grup band anu lahir di Gang Potlot gini ngecenya anu sangat disukai bukan hanya orang Indonesia luar negeri pun mengakui kehebatannya grup band naon eta teh slengnya kan tulisan sleng kupu-kupunya punya nu laguna teh kumaha ku tak bisa jauh darimu dan tak bisa jauh darimu
Betul apa betul? Nggak usah dikopiah deh. Era ku ajengan. Tapi aja dah geus diangirnya moal digibrigeun moal keluar cucumu. Ngan tadi barudak pas abi ka dia dina mobil tadi pas turun kabeh nyebutkeun Walid cenah. Cek si Ece dina hatena eta kumaha pamajikanana cenah nya. Ece wae nempo 3 menit keungnya. Ada sok Ece sanajan Ece teh jalmi solehah Ece. Ece teh tukang ngaji, balik ka imah tapas deket got di ditunya. Deket sumur wing ada got beri kieu mulih ngaos. Ece ngajerit moal. Cek Ece teh jurig sumur hanyat cenah. Geus pake deui. Heeh. Tah Ece urang balik deui kana materi bisi peuting teuing nya. Ayeuna ngomong nepi ka subuh sigan heueuh. Isu ke kaberangan gara-gara ajengan eta teh aya panonna petet ngomongna meni lila. Jadi we subuh kaberangan tadorakana keur ajengan nah mamawa ka urang. Cewek nu kaberangan. Ya mah salah teh sok kabaturkeun we. Teraskeun aja. Tapi di dia mah alus ya teh hiji urang teh kan urang Tasik ece nya. Lambangna teh payung nu kaduanya lumayan meureun meh teu kasebroting budakannya hadir ka dieu. Teraskeun Ibu teras. Taj. Tah urang ge urang ngadua ya Allah da abdi teh jalmi seueur lepat leres ece nya. Leres. Seueur dosa nu karasa nu teu karasa nu dihaja nu teu dihaja leres aja. Ada urang mah tempatna salah jeung poho tempatnya poho jeung salah sok saha jelema nu teu pernah salahnya ce sok karasa ku abdi henteu dina lisan mah ngan dina hate sok loba ngobrol geuning paso sore bari ngabuburit aya jelema ngaliwat jangkung dele tihang listrik maju sanajan teu diucapkeun da doraka eta teh. Aya nu jabrik naik motor badag ngaliwat ka dieu deui itu naik motor bari hees cenah aja nya. Padahal mah udah teu sare ieu teh bental. Ngaji di mana-mana sok aya jawaran nyebutkeun Ustaz cenah ngaji teh bari bentak. Da bental atuh. Nampa nu geulis mah katingali. Ibu sadayana hormateun simkuring. Jadi urang teh tempatna salah jeung dosa, tempatna salah jeung poho. Matak ya Allah ya Karim mugia tah ku puasa ku amal soleh ku amal kahadean urang teh sing berubah leuwih hade amin ya robbal amin ya robbal. Matak geuning aja di urangnya kamari tanggal 1 Syawal sok disebutkeun teh Idul Fitri atanapi disebut oge lebaran leres aja sami di dia lebaran. Abi menanya kepada kolot Abah kan Idul Fitri nah bet disebutkeun lebaran ari cek Abah teh Usman ari lebaran teh dicokot tina makna lulubaran silih lubarkeun ulah aya geuneuk maleuk-meuk ulah aya gantar kakaitan caang jalan sasapuan caang bulan 14 geus geura silih hampura ulah hayeu musuhan supaya urang barokah ibadah teh ditarima puasa urang ditampa salat ge urang ditampa segala kahadean nepi kanu bogana sabab lamun urang salat sabab lamun urang ngaji urang oge tukang puasa tapi goreng jeung sasama ya Allah. Di Dewi moal nepi ibadah urang teh rusak rewas kameramen eta ngajengkang untung keur teh nyerekel kopi lamun nyerekel kopi dipake si beungeut tanya ece tah ieu teh acara ieu teh ece diliput teh diasupkeun kana YouTube ece tulis kete Lebet TV atawa Uspet aya Uspet teh keur nuhun ka Agus Garuda nya halus ngaranna Agus Garuda nya ari manguhe naon belekok anggeus aing digebugan ku senior ya Allah ya Karim. Jadi ibu sadayana nya bu teh mudah-mudahan urang teh sing tiasa
lebaran teh lulubaran cek bahasa jangan mah istihlal istirdo silih halalkeun jeung silih ridhokeun amin ya robbal mata keuning abdi ningali lamun aya lebarannya mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri mohon maaf lahir dan batin di tukang teh ece sok gambar kupatnya teu pernah abdi ningali gambar sayur lodeh gitu loh nya atawa gambar lengko gitu cenah atawa gambar basonya gambarna teh ngan kupat we abdi nanya kan ini abdi ini kunaon gambar kupat we kan eta ciri jelema nu lulubaran teh kupat teh nu ngaku lepat teh nya cek kudu ngaku lepat hirup teh da jelema para sehat teh lolobana mah ngaku bener cek ieu bener cek itu bener dua-duana balalener cek ieu alus cek itu alus dua-duana aralus cek itu sae cek ieu sae dua-duana sararai cek ieu lempeng cek itu lempeng dua-duana lalempeng maneh nu salah nu salah aing mah bener geus atuh era ku ajengan kata dititah deui atuh da ningonaheun cekuk 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 oh curang teh loba teuing manggung nyari awak di bare musik kita bari olahraga we ni kadenge sorana teh trak awak urang teh jadi ibu sadayana nya parebut bener leres aja sok di imah cek salaki bener cek awewe bener wah geus burber tah kumis salaki dirabut da cek awewe bener cek salaki sia cenah cek da panon nepi ka pinah kana punuknya tapi lamun cek salaki mama hampura ayah nusa manganyangakeun beheung teu-teukeun ti korogorokeun rek disiksik dikunyit-kunyit rek dicacak diwalang-walang ge ayah anu salah kan leuleus pamajikan akang sami-sami kela urang tas ngadahar naon Kang Rompal nah jadi ngageledag gitu nyamu leres matak jalmi nu sae teh nu ngaku lepat leres ibunya tak kamari abdi ngaji di Pakidulan nu ngacung mangus cenah kupat mah cocokna jeung baso cenah nya da kakala ngobrolkeun dahareun teh ari baso teh ibu urang mah cenah hikmahna we tina ngaku lepat sing baso awewena sing bager jeung solehah lalakina sing bager jeung soleh amin ya robbal dalam jalmi geus pada ngaku kasalahan mah yakin ya Allah bakal akurnya da urang teh hirup teh babarengan moal bisa berpisahnya cek kadang-kadang geuning dukdak mah jeung nu deukeut cenah betul apa betul sok urang dieu iraha pasea jeung urang nu jelan papanggih getaranya abdi mah jangus keur pasea rongkah hayeuna teh jeung penghuni planet Pluto iraha papanggihna di langit papanggih halaliber gitu jeung nu deukeut geuning cenah sok kadang-kadang guntreng gara-gara hayang teu urang teh ece gara keur capek ngepelnya HP disada ka jero heura eta poho nutupan panto hayam tatangga ece jaba geuning keur ngenog mah nya ece tara barang dahar sok lamun ieu teh sok rada rubak datang ka imah urang bari sadakat kat ceprot teh ece ngabayabah siga dadahar pan urang teh kukulutu sia maka modal di dieu nyaho aing teh keur ngepel cek hayamna teh itu bukan urusan aku pan keuheu kanu bogana begitu nu mogana ngakaluar teh warah hayam teh sugan gering nya cek tara gede gara-gara hayam gara-gara budak nya cek betul apa betul oh budak urang teh kan eueuh mawa es mawa es di warung teh es ceream cenah aya tatanggana meureun di eneng-eneng we direbut cenah walah eta budak urang kocak dengek mah es dicokot uspet mah dede hayang kene budak nama cengan 5 menit akur deui nya oyong-oyongan ayun-ayunan da inung nama menang saminggu tepat tanya-tanya papanggih teh di lapang harewas babatur tuh budak si itu mah tuh kurang nyatu tuh kurang jajan anak kurang tuh kau barang hakan teh dicokot geuleuh cek aing mah warahnya ari inung mah hayo we jajan baso jajan seblak mau motoran ari anakna meuni watir
nepi ka ieu teh busung lapar gara-gara sakit tuh cem kuat karamenya dina status teh warah boga budak teh ulah sok diantep sieun budak itu mah lila-lila jadi preman nu nyekel terminal bagian nyekel tihang we sok jadi ramenya cem budak nama geus akur da inung nama papanggih di pangajian dia ngaliwat ka hareupeun teh salempeng ngaing ge apal eta mah heueuh nemongkeun kongkorong ka aingnya padahal mah eta teh apal abi ge duble nu salawe ribu eta teh sagram jadi kapapanyangan gara-gara budak lah rasanya tak itu jadi ibu matak mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ku ayeuna kamari urang boboran urang mah urang silih hampura we ulah sok kapapanyangan masalah budakkeun da ngaranna ge budak ibunya betul apa betul ai budakna geus akur matak sok aya nu ngomong kieu urang mah kolot mah leuwih sagalana tibatan budak mah hirupna ge kamari urang mah geus lain lila geus legok tapak genteng kadek wah geus sabaraha buku nu katalar ge lamun ngaliwat 2 buku heuh nya padahal mah eceul lamun rek disidik-sidik urang teh kudu loba diajar ti budak teh nya Bu naon diajarna eta budak mah lamun pasea tara lilanya Bu tuluy ai budak pasea sok nepi ka tawuran tara kan urang mah ya Allah pasea kuat karongkah eceul nya komo lamun keluarga besar jeung keluarga besar nepi ka dulang piringnya mutu cowet ngalaliwat eceul alus eta mah nya tak jadi ibu sadayana mugia ku ayana urang kamari urang diajar hirup teh diajar tina hileud we sing leuwih hade sing bisa jadi kupu-kupu amin ya robbal nu kamari kasalaki sok nyebutkeun ngaran aya mah ganti atuh nya sok ece sing alus ceuk salakina teh nu biasana nyebutkeun ka pamajikan ngaran ganti aya mah balik ti dieu mah ceuk salakina bunda ceuk awewena ada apa panda terus cek salakina ngomong ini anak konda ki anakna merenya halus ganti ini ke Jakarta ta sok sing sopan mah duh cek pamajikanana teh ka salakitana bokap cek salakina ka pamajikanana ada apa nyokap torojo teh uwana ini perkenalkan wakaf cenanya cek siwana teh goblok aya diwakafkeun sok sing aya perubahan ya Bu yang lebih baik mudah-mudahan ibu sadayananya nu asalna kedul sing jadi rajin amin ya robbal sokeun bae da ari ngaran-ngaran berbuat baik mah ulah aya bahasa lah engkewe engke cekolotna tong di engke bisi kaburu jadi bangke sok ulah era bismillah nawaitu ngan anu geus hadena ulah sok sisinir wae kan keur diajar ya maya jalma diajar merentas lebaran menang hidayahnya jadi daek ibadah datang ke masjid meuli sarung ti Haji Mamad meuli kopiah baju koko pasti asup ke masjid ceuk bapak-bapak nu di masjid teh anyir pengen halodo sia ka masjidnya punung deui atuh goblok teh cenanya aya rajaban muludan padah miluan sia mah datang teh padah we tumpengnya punung atuh teh dahar geus ulah ka masjid deui karar gitu jelema padahal mah ada orang yang diajar ibadah da urang ge milu nyumbang atuh emang nu nyumbang manehanana wungkul kan urang nyumbang pamajikan urang teh nepi ka newak hayam tatang betul apa betul da sok itu urang mah kadang-kadang nyiniran anu teu narima naon batur teh anu matak nyerieun hate nya aya anu diajar di tiung anjir maneh ka kasurupan iraha make tiung meni geuleuh ini eta buuk aduh nya jadi akhirnya ngedrop justru kuduna mah nu geus bager teh nu geus soleh teh sok aduh wilujeng kitu nya malah cenah sing bisa bergaul mun bisa mah ieu pamuda ieu resepna bola sok deketan lewat bolana tina bola jadi daek ka masjid alus nu resep senam deketan tina senam mudah-mudahan jadi aya pangajian alhamdulillah ieu mah ahli neraka kabeh oge ya Allah ulah urang mah nya Bu keun da sadayana ge asal mulana penuh dengan kebaikan cuman dengan perjalanan dengan pengalaman seperti itu ya mudah-mudahanlah kita semua akan menjadi generasi yang lebih baik ku puasana nu teu gaduh beuki sabar anu kaya beuki syukur beuki takwa ka Allah Subhanahu wa taala Bang Rompal Ibu Bapak hadirin wal hadirin
upami kurang dilenyepan tadi teh nasihat nu luar biasa. Sabab nalika jalmi cinta wae kana dunya jeung poho yen urang bakal maot, maka bakal dipaparin atanapi bakal aya dina dirina teh nu disebutkeun penyakit alwahan. Jadi segala rupa cocoba dodoja bakal kena ka diri urang lamun urang geus jadi jalma nu cinta teuing kana dunya jeung poho kana maot. Matak saur ajengan ibu sadayana nya kamari dina saat urang lebaran seueur nasehat seueur pepeling nu kahiji tadi ge ku abdi geus dibahas nyaeta bab baju. Ta ece aya baju nu kuduna aya dina diri urang nyaeta baju katakwaan, libasu takwa, pakaian katakwaan. Sok tapelkeun anggo dina diri urang sadayana. Da tadi ge tos dibahas lagu takwa. Yen urang teh bakal balik ka Allah mulia di sisi Allah teh teu aya deui nyaeta nalika urang jadi jalma-jalma nu takwa. Maka anggoan sing inget anggoan nupang utama nate nu takwa pakaian katakwaan. Terus sing inget sanajan ayeuna urang baju mang loba pisannya mang rupa-rupa. Lomari pinuh ku baju, lomari pinuh ku calana, lomari pinuh ku pakaian-pakaian anu mewah, tetapi ternyata engke urang geus nangkarak baeud mah geus mulih ka jati mulang ka asal, geus rup ku padung rup ku lemah geus dicanak ku nu maha kawasa. Pakaian dunya mah bakal kabeh oge nya ditinggalkeun. Anu dibawa ngan saukur boeh jeung asiwung. Sanajan urang jelema beunghar anger boeh jeung asiwung ngan saukur dirungkupan ku kapas. Taya teh pepeling keur urang sadayana yen ku ayana pakaian teh sing inget bakal ditinggalkeun. Ieu mah ngan saukur cocoan matak tapelkeun dina diri sifat katakwaan. Nu kadua pepeling tina lebaran teh anu disebutkeun tadi ge seueurna tuangeun. Kahade tuangeun seueur teh sing inget eta teh bekal supaya jag-jag dina ibadah. Ulah ari dahareun ngeunah, dahareun mewah, dahareun aya, dahareun rupa-rupa diasaan, malah demi dahareun nu jauh ge di teangan. Aya baso nu ngeunah dituturkeun disusul ka mana-mana oge. Aya dahareun terkenal panasaran nepi ka ngaleut make odong-odongnya. Tapi ternyata ya Allah ya Karim eta dahareun ngan saukur jadi sebeuh kana beuteung kadituna ngan saukur dipake teu taat ka Allah. Maka mugia eta tuangeun nu dituang ku urang sing jadi bekal keur jag-jag ibadah. Cekolot mah bedana jalmi bodoh jeung jalmi pinter. Ari jalmi bodoh mah hirupna teh nu dipikiran teh ngan dahareun hayeut. Tapi jalmi pinter mah dahar teh keur hirup tuh nya. Matak mugia ya Allah ayeuna tuangeun seueur baheula mahara rese sok sing beuki garetol ka masjid. Ulah ieu mah beres lebaran dahareun loba darek ngamimitian pangajian ge meuni hese nya. Hayo we ngareukepan saroja. Hayo we ngareukepan ragina. Nepi ka ibu DKM Bapak Ajengan nya, Bapak DKM Ibu Ketua Pengawasan dina grup WA nanya bade iraha pengawasan di kawitan ke heula ah ieu saroja bilih kabujeng tengi cenah nya. Seueur nu ngagugulung tuangeun tapi teu matak jadi bekal jag-jag kana ibadah. Matak mugia tuangeun seueur sing jadi tukang lantaran tanaga ageng jag-jag ibadah kanu maha kawasa. Amin ya robbal. Salajengna pepeling keur diri tadi oge lebaran teh bumi aralus kahade cek ajengan sok imahna alus wedal ayeuna mah jarang nu imah panggung teh eueuh jarang nu imahna didogong teh jarang anu imahna RSSSSSSSS rumah sangat sederhana sekali sagede sayang sireum sarena pasadak-sadak sokorna pasolengkrah sukuna pasadak-sadaknya dibuka di sadak lawang pantona teh geuning yalom malarat nu ngeusianna ge hitutna disadap poek moal aya ayeuna mah ku pamarentah teh diperhatikeun ayeuna mah imah teh eueuh gararedong salaligrong aralus lalega wareuteuh waredal
tak cek ajengan kahade imah nu alus teh sing inget nu ngeusianana kudu leuwih alus ciptakeun baiti jannati rumahku adalah surgaku. Abdi nanya ka ajengan kumaha carana nyiptakeun imah nu surga teh. Da teu saeutik imah nama hade tapi rumah tangga paburantak ciga samang kakak tincak rumah tangga awet rajet recet siga anak bancet kata tangga ngagandengan loba piring tingkah layang euy tingkah layang. Carana cek ajengan hayang nyiptakeun baiti jannati di kulawarga kudu mineng babarengan. Nu ngacung ibunya hiji ibu-ibu ajangan ari ameng kudu babarengan sok ulin teh ulangan saukur jeung besti wungkul. Akang ajak pamajikan teh ari akang mah kapanganaran wala meuni mineng ari pamajikan siga lap baseuh diteuneun we di imah aya bawa kang sok da pamajikan urang keun bae baheula awakna langsing ayeuna langseng ge da dipapejet ku urang. Cenah tuh daus era baheula mah disebut bunga desa ieu mah bunga bangke. Heuh bae da pamajikan urang. Ulah ieu mah cenah meuni embung sok bawa cenah supaya barokah teh mineng piknik barengnya. Malah komo lamun jeung keluarga mah urang teh nyewa tempat teh cenah 2 kamar, barudak sakamar urang jeung salaki duaan sakamar. Sok sing mesrakeun bae geus rada karijut oge nya. Sabab cenah biasana lamun aya tempat baru sok aya suasana barunya. Sok peperieun di imah urang teh sibuk ku pagawean ece sibuk ku nyeuseuh ku gegeroh ku ngurus budak ece nya can ku ngaramet anu osoknya ece salaki sarua digawe tah pas liburan mah sok gunakeun eta kesempatan teh keur naon bermesraan jeung salaki teh nya nyewa tah ece nya di ditu teh di panganaran teh bari nempo nya ombak penting jelegur sok pelong pamajikan tehnya sok lain mah teu kaop melong saeutik teu da salak pamajikanana ngomong sia neuleuh wae ka aing geus teu suka sia ka aing serahkeun aing teh balikeun ka inung bapa aing ai cek salakina teh istighfar panjenengan bapa mah teh geus paeh cenah sok ece mangfaatkeun tah sing mineng piknik bareng sok sanajan geus kolot pacekel-cekeleungeun tadi laut teh nya bari nyanyi alangkah indahnya dunia ku rasa saat ini karena hari ini hari yang bahagia cek budakna teh itu Kang jingjing rantang sina keco asangeunahon aja teu nya Bu sok sing minang cenah piknik babarengan gunakeun masa-masa kemesraan tehnya malah babaturan abdi mah ece nya aya ulang tahun pernikahan ti mimiti ulang tahun emas ulang tahun perak ulang tahun perunggu nepi ka ulang tahun plastik meureun ece nya geus kolot ge aduh dirayakeun aduh meuni kuat kadidasian terima kasih sayang malah eta ya Allah geus umur 70 tahun ge begitu ulang tahun teh nyanyi lagu uje teh geuning hadirmu alah awewena teh beuni kikieu sieun ngagorobas anyarkeun aja di kaca di kawalu di Cilamajang derek-dek teh di tukang buru-buru we loncat ka hareup cek nu nyieun panggung teh ruksak panggung aing uspet tuh ibunya jadi baiti jannati teh ciptakeun sok sering mineng naon piknik babarengan terus naon deui aja sing mineng lamun boga milik teh sok barang dahar ge babarengan ulah ieu mah lamun boga duit dengan babaturan we nu diajak teh sa mobil nya dibere sangu dibere udud dikeupelan amplop ari pamajikanana ece naon ya Allah avitaminosis ece kurang vitamin kuasiorkor karunya lah panon narolol geningnya awak begang ke tengah ketebak angin ge mineng kapaehan nya yang heuy dina janela ece tah sok aja kulawarga teh tuang sarang eta teh matak namahan baiti jannatinya keun meureun teu silih huapan ge ece nya daerah ku incu heuh kitu teras deui naon cek ajangan hayang baiti jannati teh sing mineng ibadah babarengan tah kitu ece lain ieu mah ari duet babarengan nya ari Agustus ge aduh lagu mandua cenah ece nya duaan
lain teu meunang pek sok ta ece di imah ge ngaji cenah babarengan abdi baheula boga baraya Wah Haji Abdurrahman sareng Wawiwi adeus ya ece meni mesra lamun tah salat magrib teh eta tadarus hafalan Wawiwi maca waqiah Wah Haji ngupingkeunana ceuk Wawiwi teh akan cenah urang rek setoran waqiah dengekeunnya bisi anu kaliwat buka ku Wah Haji teh ieu Wawiwi bojona tak kitu sok silih dengekeun hafalan ya malah lain silih dengekeun teh kan kogorengan rasanya leres malah aya babaturan abdi nu hanca teh aduh tuluykeun cenah ka salakina teh aduh bagian salakina Bismillahirrahmanirrahim Yasin Shadaqallahul Adzim teruskeun cenah ade teh salat sunatnya sering sareng ibadah wirid dikir indah cenah komo geuning beres salat teh cenah aduh urang teh nyuuh dina lahunan salaki teh nya ka hampurannya mamahnya bisi aya lepat da mamah teh jalmi biasa kan ku salah kita bari dirangkul geningnya ce dicok-crok polo teh geningnya tah sae eta teh lah ini mah mesra teh ngan papangantenan we wungkul dipoto wungkul boloh meuning kuat ngebuah teh cenah bari maca puisi geuning Mang Uhe teh nya Adinda pada kesempatan yang bahagia ini walah panjang nari ke kalampopor belagu jenanya ulah sok acanya jadi ciptakan baiti jannati terus ibu sadayana aya pepeling takeun we lah nah, tadi oge cenah siap nepi ka subuh acanya keun abdi ge salah sama teh geus ranyai nya ranya ya teh ti isu ke can eureun ya teh nya ngan abdi teh di bejaana teh jam 11 peuting ku bapa Uhe teh cenah ieu cenah aya ngaji moal capek di pasir Boboko era di dia mau loba senior langsung daek we nya langsung daek bisi baheula da loba senior abdi di dia teh banyak tah ibu sadayana termasuk cenah aya pepeling teh alhamdulillah kamari geuning cenah urang teh pas lebaran teh bisa kumpul jeung keluarga leres cenah barudak teh euceum mararudik nya anu budak urang awewe geus bogaeun salakina bari mawa budak sa mobil cenah bahagia teh bahagianya betul apa betul kumpuriung di bumi teh da baheula geuning keur usum Covid membororah bisa ngariungnya ngan seukur video callan we nyai anu di Bandung nya Epa geuning Epa ek mulang moal ya mak pekong teh di alas sataun geus sagede hiu cek Epa teh ngajawab mak da saur Kang Asep teh moal bisa mulang ayeuna mah aya Pak Asep Pak Asep Mubarok guru abi eta mah Pak RW Asep deh mohon ada mah aya persatuan Asep sa Indonesia nya Bu mata kalamun abdi dikepung ku Asep ripuh we tah ibu sadayana nya nepi ka kitu kan hampura mak da saur Asep ge nu moal tiasa da keur usum Covid mah geuning zona merah dikepung mak imah ge diseseg mak malah bade ka mamana ge mah abdi teh dirojok disueb mak nya disueb geuningnya terus gini mah hampura da ayeuna mah ka mana-mana ge kudu di masker jaba kudu kokocok we haye di balai desa kokocok di hareupeun imah kokocok di madrasah kokocok bari haye we kokocok nu mere dahar mah keun bae hayang sehat nya sok kamari usum Covid dahareun loba duit loba tapi teu bungah ayeuna alhamdulillah bisa kumpul jeung anak incu betul apa betul sok ece geuning urang bade tahajud jam 3 keluar teh tina kamar ningali anak incu jeung minantu ngejajar da kuat ka bungahnya dicaangkeun teh lampu nu petet panglintuhna di situ jeung budakna nya 3 Opik Satria nya tuluy Paden belah ditu pamajikanana Reni keur ngaringkuk eta kabagean geuning nya bungahnya se geuning ari kumpul jeung barudak bungahnya sanajan geuning urang mah ngelehan sare teh di kamar tukang nya punya ni kuat ka bapana pajelit jeung peuyeum cau atah geuningnya leres aja jujur wae kan kamar hareup dipake ku nu bungsu kamar tengah dipake ku nu cikal da budakna hayang di kamar sawareh di luar urang mah jeung pamajikan bagian di tukang nya ce nepi ka eta euceut teu sadar leungeun nyangheui kana janelanya da hudang-hudang teh keur diletakan kelenci we cenah keun bae da bungah ngumpul teh tah ece ieu teh cenah saat urang teh sok ece keur anak incu kumpul teh dekar dina sajadah teh ngadoa ya Allah ngadaragoan
alhamdulillah ya abdi kempel sakula warga mugia kempel telingan seukur di dunia sing kempel abdi sadayana engke dina karidoan Allah amin ya robbal sing disalametkeun abdi tina bebendu Allah tina panasna seuneu neraka seueur ce pelajaran-pelajaran berharga teh alhamdulillah matak mugia ya Allah ya Karim ya Rahman ya Rahim ku ayana kamarina boboran ayana segala rupa amalan sing tiasa dicandak dina kahirupan sadidinten amin ya robbal alamin. Apakah Bang Rompal masih ada lagu yang akan ditampilkan sebelum kita menutup acara ini ya karena aku juga sudah rada cepel ya bacanya. Oke Kang Acehnya no main keyboardna ya Allah penuh perasaan gitu nya sigana ngoprot kesang beres teh. Palawargi sadayana kasepuhan eta panginten nu tiasa didugikeun ku reng-rengan abdi sesepuh Abah Uhe hatur nuhun sadayana teras dina ngadugikeunana bilih masih kene lemah dina keteranganana aya keterangan-keterangan nu masih kene kirang fasih nu dibacakeun keteranganana nah hati Rompal nah hati Uspet hapunten nu kasuhun oge pidoana ya abdi teh sareng rombongan teh nuju sering kapasisian ibunya nu perjalananana oge ya Allah teh sapoe sapeuting nya beak obor ge sabaraha hiji gitu alhamdulillah tiasa nuju muriling ka pasisian sareng Rompal sareng Kang Aceh sareng Abah Uhe pidoana abdi sing jantan berkahnya ibu sadayana nya dari niat mas sae abdi teh sanajan pangabisa teu aya minimalna atuh abdi teh hoyong jantan tim suksesna para ulama gitu ibunya hitung-hitung nu ngagupay nu ngahiap nu ngahaneut-haneut yuk ke masjid yuk ke madrasah da yakin di masjid sareng madrasah nama nu nyesepuhanana tos aya matak pidoana ti para kiai para ajengan ya abdi jalmi-jalmi nu nuju di Al-Azhar pangintennya saur Mang Uhe malah dukanya Uhe buke masih kena jabrignya suku jebrak awak jebrog dosa jibrog deh nya mudah-mudahan sing jantan wasilah abdi sadayana diangken diaku dipikanya ku para ulama da tujuan abdi ngaleut ka dieu paralun ampun sanes pada caramah lah ya mah hoyong namihan wargi hoyong namihan ilmu hoyong namihan guru matak mugia ku wasilah abdi sadayana ngariung dina ieu wengi tamih barokah tamih-tamih wargi sakitu we panginten ti simkuring sa para kanca engke bilih bade dipungkas mah ku Abah Uhe salaku sesepuh atau napi kokolot mukoloten kewelahnya sakitu panginten ti abdi mah sareng rerencangan mudah-mudahan ageng hapunten tawakufnya beli aya motah salit mah da ari seni mah da lamun nyanyi ngahulang ge waranya pintu sorga ruas meureunnya tak hapunten tadi aya kituan Rompal panginten kikituan da nya emang idolana ka Bang Haji ngagitar da cicing we meureun heuras cangkeulnya. Itu saja, mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain waktu dan di lain kesempatan. Allahumma wafiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Abah Uhe.